Utara Pak. Tak pertanyaan anak, nah utara disampeun. Tah kitu urang beda jeung Nabi teh. Nabi 23 tahun ngajakan jelema can daek mah tuluy diajak. Ayeuna ibu ngajak iraha jug nyebut kedul ka batur, berarti urang mah suudon ne haben. Lebok kadinya. Heeh nya. Berarti geuning batur salah teh urang karena urang teu katempo bener. Batur kedul teh karena urang teu katempo daek. Batur cicing dina hirup ngaco karena urang teu katempo hirup bener. Maka urusan bener malain kudu diaku tapi bener mah dibuktikeun. Hese anjir ya ceramah teh. Daya malah lakon hirup atuh Pak. Bener nya lakon hirup. Jeung sararea bakal ungeuk dah kitu pan sararea. Jadi dosa teh urang mah majarkeun teh teu tahajud